Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Punisa Pasasetiani ti kelas 7C. Singkuring bade ngadongeng ngeunaan sangkakala Situ Bagendit. Di wewengkon Garut, Jawa Barat, aya situ nu ngaranna teh kasohor ka mana-mana, nyaeta Situ Bagendit. Cek sasakala mah asal muasal situ teh kieu. Zaman baheula di hiji lembur aya saurang randa beunghar. Cek paribasana mah kabeungharan Nyi Randa teh estu gubak gubuk sagala boga. Eta Nyi Randa katelahna Nyi Endit. Awakna jongking rada langsing. Tapi sorana cempreng. Barang nyarekan kabujangna atau barudak. Pakakna bari mata mereka. Rupana mah bisa gelis kitu we siga urang lembur nu sejen. Tapi lantaran kabawaku kabeungharanna manehna teh asa panggelisna di eta lembur. Sapopoe gawena teh ngalembur panggelis kapakean jeung perhiasan anu sarua alusna. Lamun ngeunaan kanu kadaharan unggal poe ngajajar dina meja iwal pisang jeung leungna dina meja sejen teh loba rupa-rupa buah-buahan. Eta kadaharan anu sakitu ngayahna teh estu tara kasoro ku batur sanajan di imahna teh aya nu babantu. Jadi sanajan loba dahareun Nyi Endit tara daek barang bere ka batur teh. Tah ai paparentah kanu gawe mah syarewet pisan. Ai muruhan mah hitungan pisan. Kukituna urang dinya Nyi Endit teh katelahna nyanyi Randa Medit. Batur salemburna geus apal meditna Nyi Randa teh. Lain karasa ku bujang-bujangna, tapi karasa oge ku batur salemburna. Sapopoe anu ditariksa di talina kaset ngeunaan harta bandana. Ceunah mah sieun aya nu leungit. Lukisan nu sakitu ngajajarna teh digembok di kuncian, papakean ditumpuk-tumpuk di lomarian, duit disumput-sumput dina handakeun kasur. Di hiji poe kaburuan aya hiji aki-aki bongkok. Eta aki-aki teh kanyahoan jolna ti mana. Ujug-ujug geus aya we di hareupeun panto imahna Nyi Endit. Pok uluhuk eta aki-aki teh ngucapkeun salam ka boga imah. Assalamualaikum. Punten, aki nuntun sangu. Aki teh lapar. Kitu pokna teh bari gek diuk dina emper. Bari Nyi Endit ngadenge angkukeun temenan. Gancang bae eta mukakeun panto. Nyi Endit ngabedegang bari tutunjuk gogorowokan. Naon mentas sangu. Emangna urang kitu menang dahareun teh menang teh. Kitu lapar mah usaha atuh. Nyi Endit pohara ambukna kadatangan aki-aki eta teh. Bae tutunjuk musir. Nyi Endit bari nyuntrungkeun aki-aki eta kaburuanana. Tadi tuh ini nonton datang ka Didi. Barang geus kaluar ti buruan Nyi Endit, eta aki-aki teh ngaleungit duka ka mana. Tinggal iteukna we nancep dina buruan Nyi Endit. Ambekna Nyi Endit ningali iteuk anu nancep dina buruanna. Sareneng bae eta iteuk dicabut dipalangkeun ka jalan ku Nyi Endit. Tapi aneh bin ajaib eta tapak iteuk anu geus dicabut teh geus ngincer cai. Beuki bila beuki gede eta cai ngaburial tina jero taneuh teh. Ngabuidak terus minuhan buruan Nyi Endit. Eta Nyi Endit gogorowokan minta tulung. Nyi Endit jeritan minta
tung bari teu leupas ngagandung harta banda. Boro-boro eta tatangga hayang nulungan Nyi Endit. Bongana Nyi Endit tara nulungan tatangga anu didinya. Eta cai anu terus ngabulidak, beuki lila terus ngabalong. Nepi ka jadi situ eta situ nepi kiwari katalahna situ Bagendit pernahna di wewengkon Garut. Amanat ti sasakala situ Bagendit nyaeta hirup teh ulah bari sarakah, tapi kudu resep ngebantu sesama. Sabab urang teh makhluk sosial, moal bisa hirup sorangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.